Ih, oh sok ngalen sih eta mah tah. Kepatok-patok ke babadna. Ari dia kunaon lalu samar. Untuk kenal naon pa, pugu mah. Ari papa kunaon gitu. Ngalamun Eta bae. keur babad sabeni tah beuting sok ngalen. Kunaon memang Sok beuting ngaremet-remet patok urang. remet Jadi, bates. kayak orang kecil lapar hay ngumpuk-ngumpuk eta. Hari numpuk-numpuk, tai kebo merenya. Tai kebo. Ih, dia nyalutak tuh budak. Tai kebo kolot yang diberi tai kebo. Coba disiarkeun numpuk-numpuk. Jurig selang aing saya nu nindihan. Pernaon, Mang? Iya Pak RT, selang urang aing nu nindihan. Kemana ke Pak RT? Mereka ladugok nong tah, mereka data. Data naon? Anu ndek menang bantuan dedak. Kira ku Pak RT menang bantuan dedak. Biasa nage bantuan beas dolong duit ieu mah bantuan dedak. Atuh kuari mah zaman canggih. Dahar ge ku dedak. Geus Pak RT, ada bantuan dedak mah. Aing benerkeun selang deui. Hari dia teh daek. Endong aing. Yang geus teh daek mah. Patok ieu Astagfirullahaladzim, ieu patok sangkan nu mantek ieu. Sampai asup ke dia ieu. Tadi sepi ieu. Papah dong ieu, melunjak sepakan. Patok di asup ke jero. Ieu patok ieu. Masih baik di ada patok melunjak. Pagi ku gerak ieu. Apa? Lunjak dong. Jika naik patas lagi ke kita. Yo. Tim nang melak air dulu ya. Ini pas tak kita. Yo, tah. Tah. Panggil aku yang cekel di si patran ya. Tah. Kan pas ya ternyata. Apa sih pengen ngutang katek deh. Kalau enggak. Aing nyiar mana deh nya tadi papa hayang nu empuk-empuk deh. Nyiar ke gigir bae lah aing lah, samping. Bawa-bawa aya di ditu. Ay. Ya iya ya. Numpuk-numpuk mah ya. Jadi dibere tai kebon teh daek papa aing eta. Dina naonan bage mang sabeni ieu. Ieu ditancepkeun di dieu naon. Aing papa aing ieu. Aing dulu baik ku aing. Ala ku aing eta. Tuh, dirasakeun ku aing nya. Bae lah ku aing. Turun. Itu saha dia, ah? Kita saha ngalakas tela aing, ah? Itu saha? Babajan teh kena aing dia. Turun. Ya, bisa di adek ku aing turun. Iya mang geus turun ya geta. Ampura ieu mah, japapa lagi hayang nu empuk-empuk jauh untuan. Dibere tai kebo tedaek tadi. Terserah pokona mah. Nek eta untuan, nek ompong, pokona teu terima aing mah. Tangkal kastel aing ditaek. Mana ieu miring rubuh ya. Tumang kabina-bina ama. Menang ge henteu, rates lage. Terserah. Pokona aing antrikeun ku ari karena bapak sia. Ayo. Naon? Ayo. Geus pusing ayo. Ayo Allah. Jangan angges di patok aing rubuh-rubuhkeun deui. Is pokona celukan bapak sia ya. Papa gedan, papa cau celukan. Kita ka dieu tonggon di dieu we. Celuk. Pak. Naon? Eta tita ka ditu ku mang sabeni. Naon sebeni Nu nyaho pugu mah. Tita ka ditu bae ge. penting. Hayo nginum dugan bae ge. Cuma kolot ge ih. Jok poin tangguhan poin dinya. Tadi itu nongol mah hayam ieu sampang poin nya. Tadi tangguhan eueuh bae sab. Anu sebenina ieu ih. Ayo, naon eta? Coba mana sebenina? Mang, kumaha Mang? Kali ini nah, cakap stella aing patok aing
nyabutan anu nya nendang lunjak ya Bisa mang. nyaho Sage anu pelakuna. apa Apa? apa salah ieu aing salah Mana Subenina? eta di dinya tah Beneran. Datang. Tangguhan yang datang juga jelmananya. Kayak anjing begini. Nah. Naon, Mang? Ya anak kurang nyusulan ya. di tadi nengguan saya sampai garing di dia sampai goreng banget saya nengguan tah tangkal kates ditaek cenah jeung bapak aing jeung papa Hoyo sampai dek kerubuk waing cekelan dia baik ge. iya patok anu nyabut di masih naon anak lu seneng kan saya hah Bisa naon kuari? yuk yuk naon sih naon Anu ribut ayo. pokona keterima Woi, ayo naon yuk. Teh, antepkeun teh. Ten aya hiburan. pokona terima kasih lain naik patok aing anu nyebut terima aing pokona mah terima Naon anu teu terima ya? Ulah gelut, isin pugu mah. Ya. Mungkin kayak orang suara we. Ayo ke imah bae yuk. Geus ulah ribut di tengah jalan. Musyawarah bae isin pugu mah isin. Hayo geus. Pak. Ya diangges ke. Beres. Masalahna naon ieu ribut-ribut kieu ya. panjang masalahnya Panjang naon na, Mang? panjang juburna meureun eta mah ih mani kami da bina amat menang ge henteu aing kates aing Enggak emangnya, pokoknya orang sebagai RT di dia, dia masalah kudu damai pokoknya. teu aing mah teu terima tidak leutik nandur Gas ulah terima, damai bae damainya. teu terima pokona kumaha aing mah ke kantor polisi tah teu terima aing mah terima Udah geus lah damai orangnya. Ulah ribut-ribut. terima Isin. terima diberi pelajaran kuduna anak nuk itu mah terima aing geus terima pokona patok aing kuduna dihadekeun deui nya tangkal kates aing Bangkana jelema mah teh diingetan ulah pelit-pelit kakates bae sampai peci ge deuleu teu kabeuli karatan Geus aing malah tah pake salah ribut salah bae. kita Tah gitu. sampai poho Geus damainya. Mana jelema mah tadi teh Teh geus teh antepkeun bae seru. Nah, laju kumaha ieu? Nek damai kumaha? Si Mamang ieu kan kepalingan nya. Mamang nek minta naon? bener pokoknya mah lamun teu diturutan teu saya pokoknya mah terus sampai pengadilan orang manuk ieu bener masa naruh Aya naon? palingan ge henteu jaka kastel sampai ke pengadilan jangan teu pantes. Gila, nonton nu pelit. Nah, Teu pantes. heula, Sampai heula. peci bae teu kabeuli. tuh ini teh peci warisan aya nu nawar 10 juta teu dibikin saya nu nawar Artinya saking naon teu diberekeun saking Heulanya di ieu dengekeun heula. Mang nek naon Mamangna? hiji saya minta ganti rugi gitar Hiji. iya Naon deui? Eta. bae jelema ieu. gitar ganti rugina kan ngalah kastela Anu dua. pagar naon? patok Oh, patok eta pokona. saya minta pokona mik Gas, nyanyi ala tom ala. Gas, geraeun ala. dan dia ika bina waduh amat serah aing minta ganti rugi tahar ya tah tah nah kan ikhlas dong ya mbah tinggal Kelas teh ieu. ya karena kolot mah ikhlas teh ikhlas. Yang pelit ayang turun rumasa. Tadinya pang jadi maksudnya cerminan. Dongki nu endah mah nu hade mah. Damai. encan keula sencan jadi trinung saya tas heula Tes. nah hirup Kemana bina jelema ieu nya? guys nah wahan ya tah hirup Ih, si Mamang mah kumandek hirup, iya kan kudu dicolokeun ka listrik. Masa kudu mau genset atuh nyambung, Mang.
hirup mah makanya berbagi gara-gara Kastela ya sampai ngalang ngorbankan anak orang tuh. Iya boga pamajikan karaokean atuh rumah sabay emang kudu mau genset. Jadi hayang aku mah mamang ya jadi papentan geus dipenuhi kumaha hayangna. Ya nyamang heeh ge itu mah. Atur nuhun ya geus digantian ya emi. Ya gitar digantian. Cuman jeung hate mah masyaallah bae ya. Lamun urang teu neuleun teu ompong mah urang embung ya. Terus mang pokok namanya ya kan geus digantian rugi. Nah, geus dibere ya gitar ngorbankeun anak mah. Geus kuari mah damai bae orangnya. Namanya salaman heula. Urang iya sih. Salaman. Kira mang Ampun emang ya. Makasih emang ya. Ya, salaman heula. Ura banget dia dia menang banyak sampai rugi aing bah boga anak aing gitar dibawa ku dia dasar dia benih banyak poin. Action. Kenal naon pak? Aku mah. Ari papa kenaon gitu. Ngalamun bae. Berbabat seperti booking top malen semua memang kalau di negara yang berpapa kurang Remet banget. kayak anak yang kecil lapar kayak yang empuk kata Ari numpuk-numpuk. Bae kebo merenya. ih dia nyalutak tuh budak kayak kebo kalau kami bertai kebo coba dicari ke empuk kan Action. Geus mang kieu bae nya masalah eta dibicarakeun secara baik-baik. Pokona mah ulah gelut-gelut isin nya ya isin. sebagian di orang mengis narima di orang atas Embung urang tadi mah. Nekna kumaha mang? Untuna tak yang dipasu lah. Arek uang damai. makanya jelek apa Edan. Iya. Bobo buntu. Jadi Body shaming. Action. masak ayo empuk kata udah potong potong